sajian selanjutnya. Sajian selanjutnya yaitu dari jurusan tari dengan penyaji Siska Bella Pianita dengan nomor unduk siswa 202115024 dengan karya Uyeg Pancawarna. Adapun pendukung dalam garapan ini yaitu Entis Setiawan, Samsul Arifin, Nadia Restiana, Vidi Medina Sari, Maya Amelia, Dimas Setiawan, Aldi Ferdiansyah, Mamah Ali, MH Bintang, Halimin Agung, Andika Adigiri, Ega Widi Prayoga, Didi Riswandi, Ardi, dan Andre serta Peggy Febriansah. Bapak Ibu hadirin dan Dewan Asesor yang kami hormati, selamat menyaksikan. Nada agung sampurasuna ka Gusti Namaha Suci Hari mangadong suci Pangraksasa no kagungan usik malik sim abdi saparakanca ngedoakeun panadang Gusti. Amin ya Rabbal alamin. Moga Gusti nangatayungan. budak niruan untuk dina dawurana sanes kalakuan larek sakama kama Jangan cakap dengan kawin ngajak pantayan
lamun can laksana diri Ragi sebelah dibanca diremakan dua nana pamugi Gusti ngaganja nyalametkeun sadayana oh dunia dina bapatu ngalapan da di basisi nikah manut canetang metu batak jadi keringat pikir bahwa salah dihijikeun jeung baling nepi dapong mana salah sorangan mikah heman sanes tanding Jongoy glodo aku dicanda ka kota Bandung Gusti Allah nu Maha Agung urang wajib dipunjung kemang wena jeung wena mawar puntis panjang besi hariwa kang saurang sok geus panggang deui dina bolong aya penting gotian handapna karang yang bae berang penting dia belat kan wasa urang Wibetan dipupu batur abdi teh kamamangan sok sieun direbut batur walau sina-sina klayung mapai pemandian muna pikirkeun sedang wayung semua belakangnya nyaria ekek bae kana gede bonganakeun kanembangan arek daek masih tigin olah rasa kehalangan ngapuk nah ya bukan tewak mun panuju abdi teh di mana wale bae aya naik ulang cik 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 aya keneh kitu antis aya satarian deui hodade Allah odadi pare ka giring kageling mah orang majalengka kageling roda Odadi
nuju abdi tea abdi tewele bae pindah film pangan pedah manggi kasenangan kudu ngukur keayaan sok ingatkan wiwit daek tulung tinulungan kanu letik mikah heman saprang selayan lebet ke cabe mah sampe nyangga ke atur lumayan lebet ke saeman sing hati mula sarana kacat kultur jeung apa ulangan pintar nyarita sangkan aya karasan jalami anu sok bedegu ngana wungkul hayang diukur Panca diramakan dua pamugi Gusti Gaganja nyalametkeun sadayana sifat jalma nu gurau dek amat jeung sosial adatna araradikan maksudna saudara jalamina resep tutulung hirup datara kapahu menggaura sasarangan majengkeun seni kagungan seni Sunda turunan Sunda sawawata apa jalma sok sirik pidik nu kitu kumaha pangarti hirupna pasti berwit sabab hatena sok surik monggo jalan kurang batok sombong gede bohong daun awit lengkep bintang lain-lain bak jadi